urang gadog putra saha kitu Abah karena ngariuk kaget puguh manehanana mah sama sakali teu ngadenge yen di lemburna aya anu kapalingan budak teuing pedah geus heubeul we meureunan sasat manehna mah keleutik keneh harita teh ayana kajadian budak diculik teh nu matak taya bejana oge di lemburna oge kitu nu ning anak saha intek Asep ngan cenah saknya nama surnya neh budak pahili da nu diculikna mimiti nama budakna Gumilar ti Cicapar tapi sanggeus nepi ka lembur gadog bah jagur neh badak ngaraponan si budak neh ngungsi karebut ku cenah saurang jago urang dinya Kasep di dinya peutingna didatangan deui ku Bah Jagur teh ngan Bah Jagur teh salah nyokot eueur mah beuting katurug-turug rusuh deui tapi lantaran geus kapalang budak nu pahili teh terus bae dibawa ka dieu ka ujung kulon terus dikukut dibumule dijieun saperti ka andakna pribadi nyaeta Surya buktina tak edan teh jadi Surya teh anak kukutna Bah Jagur ai kutan kitu lalakonna Bah nya edan teh karena beuki kaget eta ku nyabit-nyabit anak jago gadog kapan sakanyaho manehanana jago gadog mah eueuh deui lian ti bapana sorangan nyaeta Pasuta teng karena mikir nginget-nginget babaturanana di lemur anu sapantar jeung manehanana memang loba ngan teu pati dalit teu pati akrab nepi ka ayeuna oge bubuhan manehna mah apanan dikukut tileutik nepi ka ayeuna teh di akina di aki mursid teh di Bungbulang sahanya Abah jago gadog teh atuh abdi mah teu terang da geuningan ieu padahal abdi teh urang gadog apaan karena penasaran nya teuing atung Bah Jagur urusan eta mah teu jentre nerangkeunana ongkoh ari sohorna ka dieu mah teu aya deui teu aya jago gadog aya oge jago Banyuresmi atawa jago Garut kitu ta ujang oh sumuhun atuh Pak karena terus ngahulang deui ras manehna inget ka Pasundi manehna oge bisa digolongkeun hiji jago tapi da teu katempo boga anak lalaki Pasundi mah ari kana dirina sorangan mah estuning teu mantra-mantra inget karena teh ongkoh manehna mah saingetna geus aya di Bungbulang dikukut kudu jadi akina nyaeta Aki Mursid teh Abah kumaha ujang dupi manah Abah ayeuna nah aya keneh maksad kitu kanggo maleskan nyeri ka Gumilar karena nyarita deui ngasongkeun pananyana ka pajamian anu geus mimiti nyisig ayeuna mah pajamian teh da karesepna kana nyisig pajamian mah teu ngarokok manehna mah tapi nyisig kawas awewe kieu ujang saknyana mah ka akina Abah teh aya haleng aya nyungklit ati teh hayang maleskan nyeri atuh jeung Gumilar sanajan manehna lain anu nyacadan Abah bungu aya patuna patalina dina soalna riributan teh komo deui ieu mah kasebut incuna tapi ari kudu togmol maleskan nyeri ka manehna mah asa kurang merenah Abah teh pajamian ngebrehkeun pamadeganana upami diemutkeun atanapi upami ngemutkeun soalna riributan mah Abah Gumilar teh kedah tanggung jawab sapinuhna sasat manehanana anu janten bibit buitna
munasabah upami abah ayeuna ngadamel prehetangan sareng manehanana kitu ta abah karena ngahatean perbawa asih nanyi ipah anakna pajamian manehna ayeuna jadi dengdek ka pajamian geus poho we kena wewelingna aki mursid mah malah manehna ayeuna teu beda ti anu rek niru-niru kalakuanana Ki Jatun anu dilakukeun ku akina pribadi. Puguh ujang ku kitu teh mah kanasa ku bapa ngan oro kaya abah teh sasat geus teu daya teu upaya ayeuna mah anu it mah nu diancolkeun heuh nu diandelkeun ku bapa ngapan geus teu mampu eta teh pajamian semu anu humaneuar pajamian semu-semu anu humaneuar bah teu kedah abah ku anjeun atanapi ku ipah abdi oge sangem kanggo dikapayunkeun bah janten pamanggul popuhu titindih juri tatalang yuda moal alang komo palang bebela ka abah kitu tabah ari sangem abdi mah karena ngebrehkeun maksudna ngareret deui ka ipah prok padu teuteup ipah ngagelenyu imut tananing tumarima na kana tekadna karna waktu harita syukur atuh Asep gening sanajan abah teu boga anak lalaki oge teu burung we aya anu sanggup neuleuman nganyeri abah nuhun Asep pajamian ngageuri nyaritana heugleungeunna uyup ayap ka hareup karna gancang ngangsrod maju lantaran geus kajudi naon karepna pajamian geus kitu gap kana sidah karna heug diusapan bangun anu deudeuhna keranan nuhun Kasep nuhun pisan abah teh moal melang nit-nitkeun ipah ngahideep teh muga-muga bae hidup nu anjing boga turunan anu bener-bener bisa diandalkeun enggoning ngojayan kasusah nu jadi indung jeung bapana gitu Kasep gap deui pajamian kana leungeun ipah terus ditarik sina pindah ka hareupeunana ari ipah nurut manehna ngangsrod diukna jadi ngarendeng jeung karna leungeun dua ditepungkeun sina numpang dina lahunanana pajamian sedengkeun leungeun pajamian pilih ganti ngusapan sirah karna jeung ipah truk celak cimata jamian nyak celakan kaluar tina juru-juru bibir panona anu ngaliungkup kempes lantaran kongkolak panona molong pong kosong taya eusian no Kasep geulis didoakeun ku apa didoakeun ku abah babeureun abah ayeuna teh mangsana geus kakolotnakeun lamun dina surya mah mangsana surya surup ka magribnakeun geus cuet ka hareup abah teh dina mangsana abah ngalengkahkeun kaki nungguan waktu dipunut kunup kawasa abah ning kahayang ningali hidup duaan sing jalemar hate sing jadi kauntung tipung kata Mang Beas laksana kapiduriat ngahiji ngalaki rabi sugang we abah bisa nyaksian antara ipah anak abah anu geus eueuh indungan menangkan jodoh anu Kasep karna atuh nu Kasep sing jadi naon teh sing jadi imam keur anak abah keur nungtun kana jalan pikahareupeun anu kana kahadean Kasep abah jadi rusras waas kanu geus kelakuan abah anu ngaburung nafsu baheula teh Kasep kieu akibatna geuningan abah jadi jalma tanpa daksa teu aya daya panon abah duanana eueuh dicokel batur
tak itu ayeuna abah tinggal ngandalkeun hidup duaan boh ka karna kitu deui ka Ipah kade gelis dina rengkak paripolah urang ahirupan teu boleh-boleh urang teh kudu mawas diri kudu jaga harga diri jeung kahormatan boh hidup boh kulawarga hidup kitu tah hiliwirna angin lirih nebak kana awak anu keur juuh ku kesang lantaran kasebrot ku moreretna panon poe bari badan lungsek letih mentas lumaku anu sakitu jauhna dina reureusna teh nyalindungkeun badan dina runggunukna iuh-iuh tatangkalan estuni ngadatangkeun hiji kanikmatan anu taya hinggana kitu dipapanekeun nama jiga nama ayeuna urang ngagambarkeun deui karna saperti karna anu keur diuk nangunyar lamar bari sidah ngagoledag kana tangkal teu sidikna peureum beunta genah nikmati hidan ku hiliwirna angin gigireunana aniprek Ipah mojang hideung santen anu ayeuna geus jadi bebene pamepes hate pada keur ngiuhan nyingkahan moreretna panas poe anu ngabetrak da puguh sedeng manceranana atuh panon poe teh geus aya sababaraha menitna maranehanana reureuh di dinya rek init nuluykeun hanca lumaku antara karna jeung Ipah teh banguna teh horeamna keranan keur mah awakna karasa lungsek keneh dampal suku linuna teh lain caturkeuneun puguh lumaku ti isuk mula lunta ti ujung kulon maksudna rek menuju ka Bungbulang. Ipah aya naon Kang? Pah karna satengah harewos Ipah nemalan ukur nyebut ka puguh nu ngaharewos mancok gigireun teh manehna ngareret kanu keur nyarane jongjon keur peureum bangun anteng keur ngararasakeun kanikmatan Ipah karna nu geus ngunyem deui tekebat lantaran curug Ipah kaburu antal manten nutup bibirna Ipah mah karena berai bentak bari nurunkeun leungeun Ipah lalaunan atuh bet nyawuran teh kitu geuningan kapan Ipah mah teu teubi atuh Kang apan aya disagedengeun akang atuh ikang karna Ipah bari ngagelenyu nyuguhkeun imutna anu matak uruy bade ngreseukeun naon atuh Kang teh Kang sanes manawi teh moal tiasa sasarengan kieu Ipah kitu nya Kang mah geuningan Ipah bari ngadengdegkeun ngebrehkeun lelewa pi kageugeuteun harita teh sumuhun Ipah horeng ari milik jalmi nya teu tiasa dikira-kira ti samemehna karena bari ngerawek kana dampal leungeun Ipah heugramo-ramona dicook dirameusan ngabang balerekeun hiji parasaan anu ngakuruh di jeroeun dadana nu ngadadak ngagulidag di euneuk-euneuk ku geterna jeung keletna nyi parawan hideung santen laras kitu Kang manawi teh Ipah teh kebat nyaritana kaselang ku imutna anu ngagelenyu neuteub deudeuh kanu keur nyarane kumaha kitu nu karena meh-mehan teu kuat nahan tembusna kaluar mangrupa napas ngahegak ngoyagkeun dadana harita teh manawi teh engkang bakal kaceot kacicapar Kang Ipah tetep ngagelenyu kareueut ngondang kageget ngageremet hayang nyetrok atuh harita teh aduh nyaeta takdir engkang kedah kapalidkeun ka ujung kulon panginten saena we aya nu haat upami teu kitu mah panginten engkang teh ngaleng-leong kleung angkleung sagara omak-omakan bongan deungeun
engkang sangsara amun sorangan. Engkang mah kutiasaan ena naon teh. Moal kitu mung dina lalame wungkul Kang. Maksa teh dina lalame wungkul. Daya panginten atuh nu geulis. Moal meyuni keuyeub gede sabah laut engkang mah. Sing percanten nu. Pupujan engkang nung nyalira. Moal tutung ku diduruk, moal laas ku dikumbah. Kadeudeung engkang moal aya sudana, moal aya laasna nu. Karena bari metot leungeun Ipah anu masih keneh dicecekel. Sakumaha pangerna oge rajeun we poho kabengbat kururuh ruy amocuy nyantong hareupeun komo ieu gunung sakemaranana nyantong iwal ti hareupeun nangoh dina bebeungetan Karna. Kang Karna mah Kang Kadia sing caket atuh geulis. Kang Karna tos cekap atuh Kang mios deui Kang. Tos cekap Kang atuh urang ulah kajaung-jaungnan atuh Kang. Geulis. Kang Karna Ipah bari ngagurinyal hudang cung manehna nangtung tapi ari leungeun masih keneh dikekeuweuk ku Karna. Anu bieu geus silih tangkep anu pinuh kageget nu masih keneh diuk nyarane Karna mah. Kang, tos rada ieuh geuning engkang cekap mios deui atuh urang teh Kang. Ipah bari matot leungeun lalaunan, curung kunung Karna oge nangtung bari leungeun mah teu lesot harita teh. Muhun geuningnya geulis. Karena bari tangah ngilikan ponon poe anu geus ngiser ke belah kulon harita teh. Terus duanana bral di arini tidinya pikeun neruskeun lalampahanana. Leungeun pageuh montel silih cekel teu beda tinu ayang-ayangan, sigana teh jauh tina kacape bubuhan lumaku di selangku sempal guyon. Selang-selang ngebrehkeun eusi hatena sewang-sewangan nu can puas kaudalkeun. Puguh bae asuh samemena taya anu ngaharu biru. Mun kapareng manggih anu pikawaaseun duanana oge ngarandeg heula. Dariuk heula dina tanggal anu linuk iuh nyawang padataran di jauhna. Pasawahan mayakpak ruh ruy teu beda ti buludru kosong anu di amparan puguh pare sedeng pibuateun. Red kana gunung-gunung anu ngalamu Paul temong gelor ngajejer patepung gelang. Bet matak namah-namah rasa kelar jeung kagagas. Terus ras mulangkeun ingetan kanu mangkuk di lemur anu geus lawas ditinggalkeun. Ari Nyi Ipah nya kitu keneh bet ngadadak inget kanu jadi bapakna. Mangkaning kaayaan bapakna anu tanpa daksa. Sanajan bener oge aya nu ngurus baraya keneh anu teu jauh pernahna. Ngaran-ngaran ka bapak mah teu weleh bae ngerasa melang Nyi Ipah teh. Tapi puguh ge aya anu ngabebenyokeun ayeuna mah. Sang panutan teu jauh nyanding nu teu saeutik ngajadikeun hiburan sarta pamepes hate anu marudah. Sakedet netra lelembutanana ngumpul deui pamustunganana Ipah ngareret kanu ngajanteng gigireunana. Kabeneranana teh bet ku terus rasa abongkena dua hate geus dihijikeun karna deui ngareret. Belenyeh duanana ngadu imut teleb naker. Dua pasang sinar panon gumulung ngajadi hiji. Nungtun poek dedeleuan nungtun leungit dedengean. Pangrasana hirup di dunya teh ngan maranehanana bae duaan. Teu kabireungeuh yen manuk-manuk mah di luhur tangkal ronghok weh narenyokeun. Teu kadenge sora-sorana anu recet jeg nu nyeungseurikeun. Nu Kah aya naon Kang? Duh Ipah Aya naon Kang Karna? Soda Karna harosos mangrupa harewos. Ipah nyang saya leungit budi ilang daya. Duh panon poe tos mengok tebih geuningan ieu teh nya.
Sumuhun mangga atuh bisi kapoekan di jalan Kang urang ngeureuyeuh deui. Ke heula atuh sakedapnya. Ke nyalse we atuh da. Urang teh ieu masih tebih pan lalakon teh. Muhun maksa teh pilaku urang kedah ngawengi di jajalaneun Kang. Kedah milari tempat atau pangitan pikeun urang ngiuhan atau lebih monok Kang di lembur. Pilaku pedah di nya kedah monok di ieu tempat atuh Kang. Sumuhun eta oge atuh. Hayu atuh urang neraskeun deui atuh Kang, urang neraskeun di lalampahan. Hayu atuh. Bring deui nuluykeun badaratna. Tetap sacara tadi ayang-ayangan diilik-lik teh teu beda ti Rama jeung Sinta keur ngalalana. Ngitung lemur ngajajah milangan kori. Kebat tumampahna teu sumoreang deui ka tukang antara Karna jeung Ipah waktu harita. Breh dihareup manggih lemur, temong rungundukna suhunan imah anu parentul. Dicicirenan ku gumplukna kebon awi sarata ting jeleg-jegna tangkal kalapa rajeg sabeudeureunnana. Daun-daunna ting arulang ketebak angin teu beda tinu anu ngagopayan ngahiap-hiap. Ngajak reureuh lantaran sakedeung deui beurang bakal kasapih ku wancina peuting. Anjog ka sisi lemur karena ngareret heula ka tukang breh teh panon poe geus lingsir ngulon. Panas nu tadi mareret ayeuna haneut hareuy-heuy mega nu tadina nyacas bodas matak serap dedeleuan ayeuna geus ganti bulu salin jinis semu-semu kulawu. Nu paul kasabut raun ngaruntuy pasurung-surung. Ngareg-reg kabeh wetan patepung pairing-iring nyerelek kasilir angin katiup bayu nyurungkuy. Bus Karna jeung Ipah ka jero lemur lempang semurusuh lantaran sakedeung deui reupreupan magrib. Anu diburu-buru teh rek neangan warung, rek ngadon dahar bari sakalian milu reureuh. Memang geus biasana warung-warung di pelemuran mah sok narampa nu ngadon monok, jadi pangjugjugan jalma-jalma anu keur lumaku sarta kapeutingan di perjalanan. Nyoreang nyelang heula ka tukang. Nu kungsi ditunda hanca diteundeun heula lain rek diculkeun. Nyaeta pasurangan nu ayeuna aya keneh di Nangkaruka. Balikna dina peutingna tas ngadu jajaten jeung Aki Mursid teh sasat manehna teh jadi pacundang. Balik mawa ka peurih ati mulang mawa ka wirang anu pohara. Sanajan balarea teu nangenan tapi ngarasa era mah teu burung lantaran Ki Madraup jeung Ki Obing mah kapan nyaksian teu mustahil lamun terus tultel kanu sejen. Ku tadi mah teu ieuh dipake pikir. Eleh menang biasana umumna manusia komo lamun seug nitenan sikepna Aki Mursid ka manehanana sanggeus taya daya teu walakaya kapan sakitu hadena. Taya ciri-ciri mangen ati taya totonen anu goreng hate sanajan manehna aya dina pihak anu menang tetep bae tindak tandukna teh someah dareh deh hade bubuden Aki Mursid teh. Tapi ayeuna sanggeus manehna aya sababaraha poena diurus di mamenan ku Ki Jatun mimiti cuceu pabeja-beja tungtungna ting karucu geus pada ngaromongkeun. Cenah pasurangga jago anelan sarta guruna Ki Jatun geus didagragkeun ku Aki Mursid urang bungbulang. Ieu beja teh lain sangaja diamuratelkeun ku Madraup atawa Ki Obing. Ieu mah geus kitu we. Sanajan sakumaha ditutup buni-buni oge teu burung we mulubus kanu sejen ngaran-ngaran jelema teh teu kurang-kurang nu bibir nyiru rombengeun nu antukna nerekab teu sidikna unggal jalma pada nyaho. Komo barang pasurangga mireungeuh bubudena Ki Jatun sapopoena gawe nangan ngeluk nguyung taya pisan kaberagan teu buduh hatena mani ngeri kana ati. Perih lir di gerih jajantung lir di dudutan
mang nyerikeun kalau jadi murid lantaran manehna tetela teu bisa ngabelaan malah kurang-kurang milik nama kapan dirina sorangan oge meh-mehan bobor karahayuan. Kukituna hatena nu keur waktu tadi mah memang geus rerep. Manehna geus ngarumasakeun eleh ku Aki Mursid. Ari mireungeuh bubuden anu jadi murid sakitu matak pikasediheunana mah teu burung hate Pasurangga jadi ngusial deui. Hatena jadi marudah nungtun amarah anu muntag-muntab ngaheap ngaduruk sakujur badana. Tapi ari kudu malikan deui kana tarung Pasurangga teh geus taya untupan ka Aki Mursid teh. Teng manehna mikir dalam butanana ngalayang ngalanglang ka tempat padumukanana baheula. Ngalanglang ka tempat padumukanana baheula. Palabuhan Ratu sisi laut kidul. Didinya baheula manehna guguru ilmu panemu. Sanajan nu jadi guruna ayeuna teh geus tilar dunya, tapi manehna teh masih keneh boga dulur sapaguruan. Mun dipinang sarayaan teh piraku make teu daekeun. Inget kadinya hatena ayeuna gilig yen rek nyungsi ka Palabuhan Ratu. Sarata teu ngengkekeun deui pok Pasurangga wawarti ka Ki Jatun yen nyelang heula balik ka Jampang Kulon. Teu disebutkeun rek ka Palabuhan Ratu nama sarta moal kungsi dilatang tu bakal balik deui ka Nangkaruka pikeun ngayakeun balitungan jeung Aki Mursid. Ayeuna mah sabar heula we Ki Jatun. Ulah ham. Pasti isuk jaganing pageto ka nyeri Andika teh tang tuku kaula bakal laksana dipangmaleskeun. Wayahna ayeuna mah rek ditinggalkeun heula ku kaula. Oge omat satungtung kaula eueuh. Andika ulah nyieun gara-gara naon-naon jeung pamursidnya. Heug, urang serih doakeun we ayeuna mah Ki Jatun. Kitu pesenna sarta popokanana Pasurangga. Waktu manehna ini tinggalkeun Nangkaruka dianteur ku paneteupna Ki Jatun jeung Darwita. Anu teu budu ngarasa honcewang oge ditinggalkeun ku Pasurangga teh. Nu tadina teuneng ludeung taya kakeueung ayeuna mah jadi sabalikna hatena jadi teu sepi-sepi ku karisi, teu suda-suda ku karempan, sok sieun torojol we boh Aki Mursid boh karna datang ngajorag ka manehanana. Kitu perasaan Ki Jatun jeung Darwita waktu harita. Sedengkeun Pasurangga anu hatena geus buleud kebat lumampahna kaluar ti Nangkaruka lempang badarat muru ka Pakenjeng. Tidinya mengkol make jalan nu ka Cikupa. Susuganan aya wahon anu ka Sumadra. Tapi geus kitu we kersaning pangeran. Nah atuh ari keur di tengah-tengahna pisan jauh ka ditu ka dieu. Manehna keur jongjon ngagedig mapai-mapai jalan kontrakan. Anu kencak atuhunana kebon enteh ngagigidig. Rong heap teh dihareupeun karna jeung Ipah keur tinggal lenghoy laleumpang sangeunahna. Bubuhan lumaku jeung bebene laleumpangna teh sahayuna we. Lantaran kanikmatan mah teu kurang-kurang balik kanan gancang nepi tangtu moal samemena sempal guyon gogonyakan. Bari sirih rangkul, sirih teuteup anu pinuh ka deudeuh. Pagegeye ngarendeng ngebrehkeun ka tindeung hatena. Puguh we ari gok padeuleu beungeut. Itu ieu oge taya anu teu ngaranjung papanggih jeung urut musuh dina tempat anu hara-haraeunaker Pasurangga. Sanajan waktu padungdung teh manehna anu meunang, anu unggul, tapi teu burung we manehna ngarasa bangbaungeun ku bobosena karna dina gerakan anu pamungkas nyaeta ngagunakeun jurus si pecat nyawa teh. Atuh karna teu burung we nyeredet hatena. Ngaran-ngaran papanggih jeung lawana anu memang geus kanyahoan tangguh ku manehna teu bisa diragragkeun. Ayeuna aya hate rek malikan deui hanca anu kungsi ditunda. Nah kira-kira bakal mampu atawa moal.
Ai. Incun apa mursid geningan karaha? Pasurangga ngagentak nanya miheulaan. Memang kaula si karna anu kungsi katitih jajaten ku Andika Pasurangga. Karena nemalanana kerenaker hate mah teu weleh pinuh ku tanda tanya. Nah Pasurangga teh kungsi kitu tarung jeung akina. Mana nu eleh? Ana nyel teh Pasurangga ngusial nafsuna. Barang ngadenge jawaban karna anu sakitu resagna oga rasa manehna diungha ku budak satepak. Ongkoh anu geus kabuktian yen pangawasana aya di sahanapeun manehanana. Tapi na atuh ari jawabanana bet kawas ngahuap naker, kawas anu ngahaja nyieun gara-gara marar bengkah anu akhirna ngadu tanaga. Ai. Heuras temenan teuing jawaban teh karna. Heuras nian eta. Polongo amat dia. Jawaban teh karna. Kawas anu boga keneh kapanasaran ka kaula teh. Pasurangga nyereng. Ieu. Rek teu boga kapanasaran kumaha Pasurangga. Bener oge Andika teh geus kolot tapi masih keneh ngalulugukeun kana teu urus. Pajatun teh geus puguh ngalajur nafsu Pasurangga. Manusa anu taya pisan pangampura kasasama. Ieu aki kaula anu geus puguh sanuk-sanuk menta dihampura jeung menta pangampura sarta ngarumasakeun kana dosana, tapi tetep Ki Jatun murid Andika murugul ngajak riributan. Ari ayeuna hayo digugulukeun pisan kudu jadi guruna. Mana pantes Andika mah disebutna kolot anu loba pangabaruh, kolot nu bijaksana. Kolot kan umurna wungkul tapi lampahna matak picuaeun batur. Kaitung kolot nurus tunjung. Rumasa Pasurangga. Karena nyaritana teu sirikna ditompo-tompokeun bawaning ku hayang puas meureunnan karna teh. Puguh we atuh lain di kieu na nafsuna Pasurangga barang ngadenge pangoleh karna anu memang ngandung panghinaan anu pohara. Awakna ngagidir huntuna kakerot geus puguh panonna mah mani ti buburial bun celik. Nyaritana oge nepi ka aga euge kasurung ku amarahna anu geus teu bisa dikadalikeun deui. Ala. Kurang ajar bener nian ha. Nyarita teh janggi engap. Abong letah tetulangan kena-kena bibir sia teu dibengku deuleu si edan. Tarima setan pangawarah ti aing ha. Sok sia. Pasurangga ku tina geus teu bisa nahan deui nafsuna, teu anta parah deui sabrut bae manehna narajang. Minggir ipah. Karena ngagero kabebenekna supaya kasih si bisi kabarerang bareng jeung eta manehna ngalalep dina gerakan orai kobra ngacorelat kagigir bari nyamberkeun dua curugna kana iga burung. Pasurangga ngagentak ngarempod maksudna mah rek terus malik pikeun motong gerakan leungeun anu jadi lawan, tapi gerakan orai kobra warahan Tuan Behram lain deui jeung gerakan Sero Nyusup warahan nu jadi akina. Mun gerakan Sero Nyusup mah dina ngalegotna teh ka kenca teh paling-paling diteruskeun ku panarajang leungeun kenca ngahanca punduk, tapi gerakan orai kobra mah sanggeusna ngalegot ka kenca terus ngolebat deui ka katuhu motong gerak lawan bari ngajejeg kana bincurang. Tah didinya kakara ngagila ka kenca terus nyodokeun dua ramo leungeun ka kenca kana iga musuh bari dibarengan ku ngaheatna timbugan leungeun katuhu kana punduk. Saperti anu ayeuna karanapan ku Pasurangga jabati iga karasana asa potong, pundukna oge asa remuk, anu antukna kakara sageplakan oge manehna geus ngudupluk nyuuh jaba bincurang mah lain deui nyanyangutan. Rasakeun ieu gerakan kaula Surangga. Heup hiya. Aduh ala da ai. Ulah waka nyusud atuh. Ulah bakal sujud di dia bapak. Masih keneh tebih ka magrib pak.
ulah bakal sumuju di dieu Bapak. Masih keneh tebih ka magrib Pak. Ipah ngagorowok ti sisi bari nyengserikeun ngerasa kayung-yung ku gerakan panutanana anu sakitu hebatna. Pasuranga ngagentak hudang deui rada ripuh oge sakaligus manehna geus kabeunangan di tilu tempat mangkaning beunang disebutkeun dina permatina pisan. Sanajan bari kaget ku kahebatanana nu jadi lawan, asana teh beda-beda teuing mun dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang-tukang. Pasurangga teu burung nyang hareup deui sapinuhna ka karna. Sor Pasurangga. Urang ngamimitian deui Pasurangga. Pasurangga teu ngajawab ukur napasna bae anu ngahegak ngoyagkeun dadana. Panonna ngakedur hurung sarta beungeutna jadi tambah geuneuk teu beda ti beusi atah beuleum. Red ka Ipah anu keur diuk di sisi burileng panonna geus bisa dikira-kira kumaha kaceceubna Pasurangga ka Ipah. Ku ngadenge ucap-ucapanana tadi anu sakitu matak ngaredabna kana hate Pasurangga waktu harita. Ya, Pasurangga. Rek andika deui atawa kaula ayeuna anu ngamimitian Pasurangga? Setan sia kurang ajar, rasakeun sia kawas lain ka kolot kurang ajar sia. Hap, heuh. Pasurangga bari nyebrutkeun jurus karang hawu anu kaampuhanana memang bisa diandalkeun harita teh. Mideungeuh pereup anu nyuruntul karena ngagentak cingkrak bari leungeun ngaheat rek ngababuk pigelang lawan. Tapi sakali ieu mah karena anu katipu. Panibuk manehanana ngageblos meulah angin lantaran sakieu Pasurangga ngarobah gerakanana ngagunakeun gerakan banteng ngagadil. Marapat dada jeung gado sakaligus kabeunangan disusul deui ku besetan tuurna ngahanca beuteung dituluykeun deui ku dampal suku jebrag nejeh ka kemplong nu antukna karna ayeuna mah anu ngageblagna karak bengkang. Ipah teu wudu mani ngaranjug teu karasa manehna ngagerok lirih bari ngadareg-dag muru. Tapi karna ngagentak ngaborengkal hudang deui maksakeun ngagelenyuk bari pokna. Jama keuri sakieu mah calik deui atunya. Beli kumaha onam atuh Kang. Kang karna atuh kumaha atuh Kang. Calik deui ka ditu sok jongjon. Kabayar karena mana ulah gede hulu si laing. Coba ayeuna saha heula? Kaula atawa Andika Pasurangga nyaritakna barinya kakak manehna ayeuna mah anu mah panas. Kaula teu naon Pasurangga. Awas, heup, hiat. Urang tampanan ieu mah hap, hiat. Karena ngagerok bari luncat dina gerakan manuk besi nyabot anak lauk. Nu maksudna rek ngapeset dada bari nekuk punuk. Tapi Pasurangga sakilat ngajorelat kagigir waktu luncatanana karena ambil lepas Pasurangga ngagentak nyebrut pikeun narajang nu jadi lawan ti tukangeunana. Kalawan ngagunakeun gerakan kakap mabal masih keneh tina bagian ulin karang habu, tapi sakilat karena Malik sebrut deui manehna ngagunakeun gerakan pecat nyawa. Memang tetela iciran Tuan Beckham teh atuh. Yen gerakan pecat nyawa teh rada lambat. Kabuktianana ayeuna gerakan kakap mabal leuwih ti heula datangna. Dina ngajebrodna keuna kana sasaran karena anu memang tacan sampurna sapinuhna dina ngawangun gerakanana manehna nepi ka meceleng lantaran dadana kabeunangan kudua dampalna Pasurangga anu diwangun cecepet kakap. Ayo gerabu di deui karena waleh hebat niannya ayo teruskeun deui karena Pasurangga ayeuna mah nu meunang angin hatena geus ujub yen nu jadi lawanna pasti bakal bisa diragragkeun saperti ti heula-heula. Karena ayeuna mah nu ngabetem manehna sanggeus ngakurinyal hudang teh terus ngatur napasna. Dada karasana kacida eungapna sarta nyanyangutan. Sedengkeun Ipah anu dengan daguan di sisi tembong riukna nguringi sok sieun panutanana kumaha onam. Hayo karena rek Andika deui atawa rek kuring
ulah waka ngahulang karena masih keneh loba waktu alina naon teh Pasurangga ayeuna mah nyarita na teu tinggal tinya kakak. Bagian Andika ayeuna mah Pasurangga karena nyaritana lirih lantaran barinahan ka nyeri kalawan teu nyarita deui sabrut bae Pasurangga nyebrutkeun jurusna nu dijojo dada karena lantaran geus kajudi lamun ayeuna kabeunangan deui karena teh geus tangtu bakal moal bisa menyat deui. Karena atuh ngagentak ngawangun gerakan samadi nu disangkan aku Pasurangga mah musuhna teh keur nahan ka nyeri dina dadana anu matak ongkoh-ongkoh bae harita teh peureupna nyuruntul tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran kalawan teu disangka-sangka pisan pigelang manehanana jol-jol dikunting ali cedak ali kerepeng pigelang asa potong rikat manehna ngolebat ka gigir lantaran kabireungeuh peureub musuhna duanana nyuruntul ka hareup. Puguh we atuh hiji kasempatan anu kacidahadena pikeun Pasurangga keur waktu karna nyolontot lantaran tonyokanana poos sakilat leungeun kenca Pasurangga ngahiuk ka hanca pundukna anu antukna karna ngakeburu deui nyuuh. Udang karena eta gerah hudang karena gerah hudang tacan waktu na sujud manehna teh deuleu tacan waktu na sujud ayeuna mah yo ho ha ho ho hayo hudang karena Pasurangga bari ngareret ka Ipah di ditu mah males panyecelehna tadi ka Ipah teh harita teh